Aduh, jadi beteng beres kadang samel. Lamun singrat di dia berkat tincak. Nges tincak pasti pi omongan nomor ieu mah. Aduh, geus teu kuat jadi beteng. Payah, nah ieu mah kudu disingratkeun. Lajeng pi omongin oge. Di mananya tempat gunaan jeung singrat? Aduh. Itu keresek. Ngejero keresek itu dek isingna. Duh. Alhamdulillah mengis keresek jadi singrat. Ijalana pagi sebuk. Bau. Aduh, iya. Kalian alungkeun. Naon ieu? Aduh, goreng rezeki. Bawa mah kadaharan mending bawa baliknya nah. Aduh, Rog. Dek lapar sabenerna mati isuk can dahar. Wah, ya kunaon gitu. Pugu dek di imah arek dahar era. Dek dicarekan ku indung dewek bagoy teh. Era dek. Hah? Kasus naon? Biasa dek ngenong wae di gardu, terbalik-balik cenah. Aju dek ayeuna arek dahar oge era dicarekan mah. Atuh kumaha ieu? Kumahanya? Di imah teu boga dageun. Mending urang leulepangan nah. Hayu. Urang neangan ieu kalapa di leuweung. Biasa cara si Iwan purah maling kalapa teh ya. Ya neangan kalapa ya. Yuk. Oke, rok. Itu saha? Aya. Hah? Mau naon eta? Naon we? Hah? Entong Dia keunah. Entong. Dek lapar. Lapar Entong isuk cendang. Cokot rok. Cokot. Dia kan. Dia kene. Dia kan. Kan itu siap. Balik ah. Naon ieu nya? Teu. Hah? Mau oleh-oleh eta. Bawa ngeunahnya. Geuna. Ya, balik ah. Balik ah. Balik. Aduh, ini perut. Rek disingkeun, saya ngising deui. Ieu naonnya? Eusina rognya. Teu. Penasaran deh kah? Buka. Buka. Tek dibuka. Hai. Benar. Orang buka. Buka. Kita penasaran ieu sih. Hei! Mun eta. Saha nu walu-walu kieu? Kana lu dewek. Naon coba sih? Buka ah. Bawa rezeki anak soleh. Anjing teh dewe.